Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 3 dinten ayeuna sarehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan orang dipasihan kesehatan ya. Harang kesabaran ya. Ayeuna samemeh bulan ya samemeh ATS ya ujian kenaikan kelas ya. Ayeuna orang diajar bab terakhir ya, bab terakhir dina LKS. Bab terakhirna bab 4 di halaman 48. Anu judulna sikap HD dina kahirupan sapopoe ya. Ya, sikap HD dina kahirupan sapopoe ya. Jadi sikap yang baik ya, bagus pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, sapopoe hidup tangtu sok ngobrol atau guneman ya. Boh jeung keluarga, babaturan, guru atau jeung sejena ya. Di dina paguneman aya unsur-unsur anu perlu ku urang diperhatikeun sangkan paguneman eta saluyu jeung nu dipikaharep harep ya. Nah, kaharep ya. Jadi setiap hari itu kita pasti ngobrol atau ya ngobrol entah sama keluarga atau sama keluarga, sama teman, guru dan yang lainnya ya. Nah, di bawah ini ada paguneman judulna tugas sekolah bahasa Sunda ya. Nah, bisa kalian baca ya. Jadi di bawah ini ada paguneman anu judulna tugas sekolah bahasa Sunda. Nah, di dia aya Ani, Lia ya. Duaan ya. Ya. Cek Ani teh ya pan aya tugas bahasa Sunda kumaha tos didamel teh acan. Nah, terus cek Lia teh tugas nu mana nih cenah sareng halaman sabaraha nya. Nah, cek Ani halaman 15 kumaha tos didamel tugasna teh acan cenah. Cek Lia, aduh muhun teu acan nih kumaha atuh mangkaning enjing aya pengajaran nanya terus dilanjut cek Ani teh muhun jabi deui abdi teu ngartos kumaha atuh nya. Cek Lia teh kieu wae atuh mungkin saatos uwih ti sakola urang rengsekeun eta tugasna sasarengan kumaha cenah. Cek Ani teh mohon atuh upami kitu mah tapi uih heula nya gentos acuk heula hehe cenah. Mohon atuh cek Lia teh mangga. Cenah teh tapi mungkin bade di bumi saha ngarengsekeun tugasna cenah. Terus cek Lia teh di rorompok abdi oge mangga cenah. Mungkin Ani langsung wae ka rorompok abdinya cenah. Mohon nuhun ya. Cek Lia teh mohon sami-sami bade kade teu kenging hilapnya mungkin tos euy di sakola ka rorompok abdi mohon mangga. Nah ya. Jadi paguneman ini ya. Nah, jadi paguneman ini menceritakan kerja kelompok atau ya kerja ngadamel tugas babarengan ya. Nah, itu ya. Jadi materi ayeuna teh sikap HD dina kehidupan sapopoe nyaeta nyontohkeun bahwa urang teh teu bisa hirup sorangan ya. Jadi manusia teh teu bisa hirup sorangan. Jadi manusia tuh makhluk nu sosial ya. Nah, tugasna pancen mandiri ti halaman hiji dugi ka halaman ti nomor hiji dugi ka nomor
ya nomor 10 ya di halaman 48. Nah tugasna Bapak Antos duka di ya tugasna Bapak Antosan dugi ka dinten Minggu tabuh 10 wengi ya. Jadi tugasnya Bapak tunggu sampai jam 10 hari Minggu jam 10 malam ya. Hatur nuhun. Urang cekap diajarna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.